tilugong kabehanana eta diasupkeun kana neraka terkecuali hiji golongan. Sahabat teruskeun ya Rasul manakeun anu hiji teh anu salama anu moal dilebetkeun kana neraka. Cek Rasul aya hiji hadis ya teh nyaeta akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dia dibahas anu ieu teh kan urang teh madhab anu dituturkeun teh aya opat. Aya madhabna madhab saha? Bu, aya madhab saha? Imam Syafi'i. Nu kadua Hambali. Nu katilu Maliki. Nu kaopat Hanafi. Tak eta teh netepan kana akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi urang mah ngabadhab ka saha? Imam Syafi'i. Tah kadang-kadang anu sapoe sapenting dina pagawean. Kadang-kadang urang dina kegiatan unggal dinten tetepan kana akidah ahlussunnah wal jamaah. Kadang-kadang urang teu disebutkeun organisasi NU, tapi kadang-kadang lamun ditanya NU ari anjeun NU abi mah lain naon? Naon teh? Narek teh. Naon teh? Eta tiga harti mah. Itu ngapain mah urang teh pagawean ahli sunnah wal jamaah atawa urang teh organisasi NU, tapi kadang-kadang manehanana diamalkeun anu secara hukum syar'i tapi lain akidah ahli sunnah wal jamaah. Kada ieu. Ieu teh nya. Kada. Itu kita waktu pada jam 10 rios. Rios satu dah mal kunci wihada. Terus tuh. Rios satu selawatan.